Punten Pak Ustaz, bade naros. Pami siang bobo nuju puasa. Terus mimpi sehingga keluar air mani. Batal gak puasanya? Jawabanana teu batal puasana. Tatkala berang-berang bulan puasa, keur puasa ngimpi jima nepikeun ka bijil mani, tah puasana teu batal. Sakumaha keterangan dina kitab Al-Bayan fi Madhabil Imami Asy-Syafi'i juz katilu halaman 508. Di palih luhur aya ibarat wa inih talama lamun mah si jalma ngimpi jima nepikeun ka kaluar cai mani fi nahari Ramadan dina beurang-beurang bulan Ramadan lam yuftir tah puasana henteu batal. Liqaulihi dalilna karena aya dauhan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam salasun la yufattirna as-shaima. Aya 3 perkara teu matak ngabatalkeun kana puasana jalma anu puasa. Kahijina al-qai'u utah muntah anu tidak disengaja. Kaduana wal hijamatu hijamah diala darah kotor. Katiluna wal ihtilamu sareng ihtilam ngimpi jima nepikeun ka bijil cai mani teu matak batal puasana. Alasan kadua pangna teu batal puasana wali anna hadza karna sanyana ieu ihtilam ngimpi jima nepikeun ka bijil mani eta bil ghairi ikhtiyarihi lain tina kehendakna sorangan. Sanu hayang atuh da ngaranna ge ngimpi tidak direncanakan. Fahuwa mangka ari ieu kasus ihtilam teu jauh beda kama lautorot sapertoskeun yen ta lamun mahiber fi halaqihi dzubabatun laleur hiber euntreub kana mulutna asup kana genggerongna kana tikorona wadakholat jaufahu eta si laleur asup nepikeun ka jero tikoro bi ghairi ikhtiyarihi tanpa kehendakna henteu diteureut ieu mah nyuruput sorangan si laleur teh eta ge teu matak batal puasa sami jiga tadi kasus ihtilam ngan kahade sok sanajan puasana teu batal kulantaran ngimpi jima nepikeun ka bijil cai mani eta jalma tatkala rek ngalaksanakeun salat wajib ngalaksanakeun heula adusna deui kudu hati-hati ulah mubalaghah ulah ngabangetkeun teuing dina ngumbah jejeroan ling-liangan modelkeun ceuli modelkeun liang irung terus mulut tah ulah jejeroan teuing tapi anggota dhahirna bae anu wajib dikumbah teu kudu ragu jeung teu kudu was-was teu kudu mangmang geus kakumbah jeung encana nu penting anggota dhahirna bae ieu teh geus hati-hati dina adus teh tapi aya cai anu kateureuy saeutik atawa aya cai nu asup kana ceuri saeutik padahal geus sangat hati-hati dina adusna teu nanaon eta dihampura sabab bijilna eta terjadina karena ngalaksanakeun makmur bih anu diparentah nyaeta adus. Mugi aya mangfaatna wallahu a'lam bissawab.